wa rabi'uha jeung ari nomor kaopat nu ngabatalkeun kana wudu. Naon cenah nomor kaopat nu ngabatalkeun kana wudu teh talaqoi basyaratai zakarin wa unsa, pertemuan dua kulit lalaki jeung kulit awewe mentak ngabatalkeun kana wudu. Walau bila syahwatin da abdi mah cenah pacekal-cekalan ge cenah jeung bojo teh teu make syahwat. Walau bila syahwatin sanajan teu make syahwat tetep ngabatalkeun kana wudu. Catet, lamun paantel kulit lalaki jeung awewe, tak kesimpulanana mun paantel kulit lalaki jeung awewe sanajan teu make syahwat tetep ngabatalkeun kana wudu. Tetep ngabatalkeun kana wudu. Nu kadua, wa in kana ahaduhuma mukrohan, abdi mah cenah nyekel ayeuna awewe nage dipaksa. Alim cenah abdi mah teu batal wudu. Jawabanana sanajan ayeuna dipaksa nyekel kulit awewe ari lain mahromah batal tetep wuduna. Dua, au mayitan atanapi ayeuna bangke atanapi mayit, jadi mah bangke jelema maksudna mayit. Abdi mah cenah da nyabak nage nyabak mayit, cenah da mayit mah cenah geus eueuh nyawaan, abdi boga wudu. Bagaimana hukumnya? Maka batal wudu seseorang lamun nyabak ayeuna mayit. Lamun mayitna awewe, aya mayit awewe urang boga wudu, pek ayeuna kacabak urang, maka batal wudu urang. Kumaha cenah ayeuna mayitna atuh kudu wudu deui, atuh repot lamun mayit kudu wudu deui mah jabang geus ayeuna dibungkus. Misalkan pekeuna urang teh misalkan kana tarangna eta si mayit awewe, repot kudu dibukaan dibungkus deui mah cenah, maka layan kudu wudul mayit, wudunya mayit tersebut teu mentak batal. Nu batal mah anu nyabakna. Berarti opat kesimpulanana. Wal muradu bil basyara huna ghairu sya'ri wasini wa dhafri. Abdi mah cenah ayeuna naon nyabakna teh cenah nyabak ayeuna kuku, kumaha hukumna? Abdi mah nyabak kukuna, abdi mah ayeuna nyabak ayeuna rambutna. Maka lamun di mana-mana ayeuna hiji jalma nyabak ayeuna rambutna atanapi kukuna seseorang yang bukan murim, lam yantakid maka teu mentak batal. Jei kitunya boga babaturan awewe kitu tanya, jei teh tengah aja dicabak ku jei teh rambutna saha teh si awewe teh batal teu wuduna. Teu batal nyambak rambut. Nu kadua ayeuna paadu-adu kuku teu mentak batal. Cek jai teh urang adu kuku yuk cenah bapa nya cek jai teh maka teu mentak ngabatalkeun kana wudu. Kumaha cenah lamun ayeuna paadu huntuk, paadu waos. Paadu waos ieu mah paadu rambut teu batal. Ieu kesimpulan muka genepnya. Paadu ayeuna kuku teu batal. Kumaha cenah lamun paadu ayeuna waos? Cek si Gunawan teh coba waosna kapayunkeun. Eta huntukna waosna si Gunawan diadukeun jeung waosna hiji awewe, maka teu batal nu jadi wuduna. Teu batal pantal kuku jeung kuku, pantal jeung rambut, pantal ayeuna jeung waos kitu tanya teu mentak ngabatalkeun kana wudu. Abdi mah cenah da teu terang kumaha? Abdi mah cenah duka pantal kulit duka teu cenah eta jeung si awewe teh cek si enjai teh. Abdi mah teu batal wudu. Kumaha lamun kitu?
lawaqat yaduhu ala basyaratin la yu'lamu ahya basyaratu rajulin awi imra'atin abdi mah cenah duka paantal teh duka paantal jeung kulit awewe duka paantal jeung kulit lalaki berarti naon boga ayeuna kamangmangan apakah itu membatalkan wudu jawab atanapi mangmang lam yantakid maka tebentak ngabatalkeun wudu urang teh cenah tadi teh nya paantal teh nya jeung babaturan teh keur di sakola atanapi misalkeun keur non paliwat papaliwat apakah urang teh paantal teh jeung kulit awewe apakah paantal teh jeung kulit laki mangmang maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi kesimpulanna naon lamun urang mangmang setulis mun urang mangmang apakah kulit urang teh paantal jeung kulit awewe ataupun laki-laki maka itu tidak membatalkan wudu. Cenah abdi mah mangmang ieu teh nyabak nu jadi ayeuna ibu apa nyabak nu jadi istri. Nah, barudak lamun nyabak paantal kulit jeung nu jadi inung batat teu lamun paantal jeung nu jadi istri bojo batal lain mahromnya ngan ieu mah masalahna lain kitu ieu mah masalahna anjeunna ragu ai bieu teh urang teh nya pacabak jeung nu jadi inung apa pacabak jeung nu jadi bojo mangmang maka kalau mamang demikian tidak membatalkan ya. Jadi sekali deui kesimpulanana mun urang mangmang apakah ieu teh nyabak bieu teh nyabak kulitna jadi inung atanapi nyabak kulit nu jadi ayeuna istri maka kamangmangan tersebut teu menyebabkan batalna wudu. Kesimpulan selanjutnya qala syaihuna fi syaril ubab walau akhbaro adlun bilam sihalahu au binawi khurujir rih minhu fi hauli kaunihi mumakinan wajaba alail al-akhdu. Kesaksian orang yang adil itu sangat penting ya. Contoh misalkan enanya kesimpulanna contoh lamun aya nu ngabejaan pan tadi urang mangmang ieu teh urang teh ieu Mang Pandi ceuk sinjai teh aya urang teh tadi teh urang teh nyabak ayeuna nya nyabak ayeuna lalaki aba nyabak awewe nya ceuk Mang Jai teh ka Mang Pandi ceuk Mang Pandi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Anda itu menyentuh perempuan sah menjadi saksi nyaeta Mang Pandi maka lamun aya saksi model kitu dinyatakan yang jadi saksi itu adalah adil jelemana tarang awadul orangna adil bisa dipercaya maka ayeuna Mang Jai dinyatakan wudunya batal karena ada saksi yang adil. Atanapi keur ngariung berjamaah Allahu Akbar tiba-tiba ya khurujuri aya nu hitut si horeng dihareup nu hitut teh anu deukeut jeung imam kanyahoan kudu ditukang pas beres salat ari cek sinjai teh maneh sugan teh rumasa tadi hitut naon urang hitut di mana urang mah teu hitut puguh tuh babaturan urang nepi ka pingsan ngameunang cenah bau duren gitu. Saha saksina? Saya kebetulan ada di belakang Anda ngambek ngadenge melepesna ge bahkan katingali aya tapakan koneng dina sarung bodas maneh dina gamis di kaya tapakan beureun meh neng iat beureunnya kita tanya ngebuah lagi nampakan bagaimana maka apa yang diucapkan oleh Mang Pandi sebagai saksi orang yang di belakang ningali kana hituna sinjai kudu percaya berarti sinjai kudu salat deui kudu naon cenah
sanajan si teu masa itu tapi aya saksi jelas nu ningali nu ngambe bahkan nu ngadangu kana sora hitut sinjai nya otomatis nu nyaksian ge sapanjang salat teh inget kana hitut teh ka pangeran inget kana hitutnya nepi ka beres aduh cenah mah belagu gitu hitut teh teu masa cicing ngajanten salat teh kitu tanya eta tadi dia jadi nomor kaopat ya teh ngabahas nomor kaopat nu ngabatalkeun kana wudu paantel kulit lalaki jeung awewe bikibarin eta oge paantel kulit lalaki jeung awewe teh lamun geus dewasa pala nakdo bitala qaihima ma'asigarin fiha maka tidak membatalkan wudu seseorang lamun eta manehna patepung kulit teh jeung budak leutik ngan kamari ge geuningnya mun urang ayeuna misalkeun nyabak bobogan budak leutik sanajan teu batal wudu tapi tetap disunahkeun untuk berwudu nya beres dibekam sunnah untuk berwudu malah sebelum tidur disunahkan kita untuk berwudu sebelum makan disunahkan untuk berwudu sebelum bekerja disunahkan berwudu karena di antara 12 golongan yang dijelaskan oleh Rasul yang akan mendapatkan doa daripada malaikat itu adalah orang yang senantiasa dawam wudu makana wudu deui we kitu nya bari ayeuna sifatna hukumna sunnah kita tanya la talaqoe basyarataihima tapi cenah dengan syarat wal muradu bi disigor man la yusta urfan nu disebut ayeuna patepung seseorang urang pak ayeuna pantat kulit jeung budak awewe tapi budak keneh tapi ternyata ayeuna pantel misalkan sinjai jeung budak awewe teh timbul resep sinjai teh nya kaluar syahwat ku sabab pantel jeung awewe je Mang Pandi ngawurukan budak laleutiknya budak laleutik ikro misalkan tapi pamak bae sasalaman ka Mang Pandi aya pe keur sasalaman teh ujung-ujung mangpa teh rei meuni geus iya Allah cenah berarti timbul syahwat maka itu mah tetap ngabatalkeun kana wudu la talaqoi basyaratihi ma mahrumiyatin jeung nu teu mentak batal patepung dua kulit serta ayeuna sifat kamahroman nya sifat kamahroman teh model kumaha nya eta nu disebut sifat kamahroman teh anu haram ditikahna haram dinaon haram ditikahnya kitu haram ditikah kitu sapertos kumaha bainahuma binasabin sifat kamahroman teh binasabin dengan sebab ayeuna nasab ya. Nasab menjadi kakak urang boga kakak awewe teu batal boga adi awewe teu batal sebab naon ku sabab aya hubungan nasab nu kadua au rodoin atanapi ku sabab aya hubungan sapersusuan sanajan ayeuna lain adik urang nya tapi urang jeung manehna teh nyusuna teh ngagantel sarua tadi teh ka Ibu Anto gitu tanya berarti beureun jadi dulur gara-gara sanaon sakenyotan ya sanaon cenah sakenyotan gitu tanya jai dulunya kenyot terus meureun diteruskeun ku saku hiwapa kenyot deui jai jeung wapa teh jadi dulur haram ditikah sebab naon ku sabab rogoin ku sabab geus sapersusuan sanajan jai teh lahirna lain dina rahim inungna si wapa kan sabab si jai nyusu ka mamana hiwapa kitu tanya maka tetap jai teh jadi haram menikah dengan si wapa contoh ai pake pato nurutan atau ayo mah pato ge sarua gede ngilu ngenyotnya sarua jadi dulur wallahu a'lam bishawab Robin fa Robin
yang paling